jelema dibere ku guruna ngan guruna lantaran geus wali hebat percaya murid ka guru. Lamun guruna geus soleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota bebeja ka guruna, "Assalamualaikum, musim ka manusia." Neuk ka kota cenah. "Ayo kok bebeja?" "Kula mau motor tapi teu boga STNK." "Supaya aman ku polisi." "Oh, cak guruna ieu bae ye." "Ye, ye nya mun aya polisi ieu bikeun." "Oh, nun." Ngasupkeun nya teu di deuleu deui. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres di lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat langsung dibikin. Ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Sabusa. Cek polisi ini mah Majmu Syarif, cek mana? Lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya, lebih lengkap ini, Pak. Ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cek na. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin gue nya SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, udah jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru aku mah selamat guru.